Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarengan deui sok sanes mung di mantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna kecelakna Cimata penganten dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-11. Mitra paros teh nyangkolong tinggal waktos mangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng nangukeun namung sateu acana penghilap nu teu acan di subrek mangga di subrek, di like, di komen oge dibagikeun ke media sosial kagungan palawargi sadayana supaya channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae deui anu langkung rame deui nya. Tung para mitra kaum dangu sadaya. Ardi anu kapaksa antuk dasare sagebrug jeung Narnia. Dina naon sih sabenerna mah daya teh pamajikan anu usah Narnia salah apa majikan anak Ardi salakina Narnia anu usah. Ardi ngagolerkeun awakna kana ranjang. Narnia. Emang kunaon sih? Aya naon sebenarnya? Kang. Cek Narnia harita. Bari ngabalikeun awakna harita nu kangen ka Ardi. Simut digojodkeun kana awak. Angel panjang alias guguling harita dipake ngahalangan ka Ardi. Ardi ge sarua harita nongongan Narnia jadi patongong-tongong sarena. Ardi anu tangtu teu make simut lantaran ngarasa hareudang bayeungyang. Kurut coba make celana panjang we para disare jeung kaos oblong. Reup Ardi sare. Narnia anu masih kena nyileuk harita. Angin di luar kadenge ting hareus. Sakapeung tinggal resrek karena padu jeung daun-daun anu lainna. Oge tinggal resrek karena kenteng. Tengah peuting mah karasana teh mata keungna keranan komo bari jeung ngecrik hujan mah. Narnia harita culang cileung ret ngareret kana jendela. Anu katingali gordengna oyag-oyagan. Narnia buru-buru harita malikeun awakna yang hareup ka Ardi. Anu keur nongongan. Kudu kapaksa sare jeung Kang Ardi. Sebenarnya masih teu naon tapi kumaha lamun ya kitu kieu. Cek Narnia harita nu sadar. Yen manehna sare jeung salakina. Malah naon beuneuh. Kang Ardi nu ge jelema dewasa. Bager mari kena naon ka aing. Awas lamun naon teh mah ka aing. Cek Narnia harita ngancam-ngancam we dina hatena. Lamun Ardi ngalakukeun naon. Geus pasti bakal dikitu, geus pasti bakal dikitu. Lantukna Narnia harita kaserang tun. Narnia anu dumasar can dewasa. Umur 18 tahun. Waktu anu geus nyerelek ka subuh. Panganten anu manggihan teu datang deui. Ardi sanggeus ngalilir kira-kira tebu setengah kilu meureun setengah opat. Karasa awakna sesek jeung berat.
Ardi bentak lalaunan. Barang ketingali tetela suku Narnia we nu numpang dina dadana. Sare kaditu ka dieu. Guguling teh geus ka mana. Astagfirullahaladzim Narnia. Kunaon sare teh ieu teh? Nepi ka motah-motah teuing leuwih-leuwih ti jaer. Astagfirullahaladzim. Cek Ardi harita beri deg-degan. Sabab tetela ping-ping Narnia nu numpang dina tak naon teh nu numpang dina pelbadada manehanana. Astagfirullahaladzim, ieu ping-ping Narnia ya Allah. Ardi sajongjongan harita ningali kana ping-ping nu jadi pamajikanana. Red, harita kana beungeut Narnia. Anu keur jongjon sare we mending ngagebrak na keranan. Tengkuran halus na kadenge. Ardi neuteub seukeut kana beungeut Narnia. Narnia teh geuning geulis. Lain kur gerdang dan hungku keur sare ge jelas geulis Narnia teh. Tapi sanajan anjeun geulis Narnia. Hate akang can bisa ompohkeun ieu. Cek Ardi agar dengan sorangan. Narnia anu tibra harita teh nyaho. Ardi anu keur neuteub kana beungeut manehanana. Ardi lalaunan harita ajungjungkeun ping-pingna dina awak Ardi. Narnia anu ngulisik harita sakahudangkeun. Lihat Red harita launan ngareret. Narnia harita ngagebeg. Sabab dirina geus numpang ka Ardi. Kang Ardi, naon ieu teh? Astagfirullahaladzim Narnia. Narnia nu naonan? Piraku awak akang ditindihan. Suku tuh. Sampean Narnia. Akang udah macam-macamnya. Astagfirullahaladzim, akang macam-macam naon? Akang, entos akang beraguga. Iya. Iya ping-pingna. Ieu ping-pingna kaditu heula. Cek Ardi harita bari nyengkakeun ping-ping tina awakna. Anu berat karasana. Narnia ngaguritikeun awakna bari neuteub seukeut ka Ardi, atena deg-degan. Aing jadi numpangan ka Kang Ardi. Aduh. Kang Ardi ngahajam otot aing. Narnia cilang-cileung ningali babantal anu geus aya di handap perbasukuna. Ya pasti Kang Ardi geus ngejek bantal meureun geus micen supaya aing ngadeuketan ka manehna. Terus suku aing dibetot. Pasti kitu ieu mah. Narnia harita asa kapikiran. Langsung ngunag ka Ardi harita kan kakarang alias kecai. Ardi. Ardi geus nyen kasepetan kan? Ardi harita malik. Narnia. Naon si Ardi Narnia? Nyen kasepetan naon? Alah. Lalaki model Kang Ardi geus pasti. Nahan kasepetan kan? Narnia. Nu matak akang oge mung sare dina ranjang. Sok sieun bakal kieu kajadianana. Ari geus Narnia nu ngajajakan akang, nu ninihan akang menjadi sasaran pan. Aneh. Cek Ardi harita bari ngaleos. Narnia nu jengkel harita langsung ngunag deui ka cai. Ardi. Lah coba-cobanya. Coba-coba naon Ardi Narnia? Ulah coba-coba rek ngaganggu ka Narnia. Narnia. Dina akang ngaganggu oge ka Narnia. Narnia teh pamajikan akang. Kang Gorowok. Arek minta tulung. Akang teh pamajikan Narnia, anu sah dina sagala rupana. Muriding Narnia harita muriding. Harita neuteub seukeut kana tonggong Ardi nu ngaleos. Ih. Pasar lagi. Kurang ajar. Emang aing pamajikanan. Tapi amit-amit. Narnia harita bari ngaburi jadi balik deui kana ranjang. Gajeleng harita Narnia dikulubung deui ku sarung. Atanapi ku simut. Ardi anu dicai harita kulutuk we pagaweana teh. Yah, sarsi Narnia budak leutik.
Aing teu naon tanaon, ujug-ujug disangka dan naon. Kumanehna nu ngajecekan aing nu karipu geungap. Kieu ningan rasana kawin ke budak orok teh. Cek Ardi harita bari kebrus manehna mandi. Ardi sanggeus mandi terus biasa we manehna mah wudu. Rap. Sanggeus kaluar ti cai manehna make baju koko, sarung jeung kopea. Rak manehna ngalaksanakeun salat tahajud. Narnia anu geus tibra deui harita. Awakna dibeureugeuh ku simut. Ret arti ngareret. Astagfirullahaladzim lain tuturkeun salat atawa naon. Jeung ngadon sareti wae. Narnia. Cek Ardi harita, tapi kitu teh beri langsung manehna nyokot Quran. Bisa terus narek ngadaras bari ngadaguan salat subuh. Teu karasa waktu teh nyaho-nyaho di masjid harita geus salat subuh deui. Nanti geus adzan deui. Ardi dina waktu harita teu rek salat di imah. Aing rek ke masjid Selilah ya aing teu ka masjid asa beberapa we. Cek Ardi harita beri kuniang cengkat. Bisa terus nyelenangkeun sajadah. Init ka masjid teu bebeja karena artinya. Launan pantun ditutupkeun brug. Ardi harita turun langsung ke lantai hiji. Kahanap terus kebat keluar anu maksudna arek init ke masjid. Sedengkeun Narnia lantaran ngarasa geus beurang. Narnia ngulisik tulang cileung ningali jam katingali geus jam 5 leuwih saparapat. Ngerti kemana? Piraku kabur gitu. Cek Narnia harita nu nyangkara aneh-aneh we ka Ardi. Curhat heula. Cek Narnia berikut jejalik jegan init ka cai. Narnia asup ke cai ka WC terus bebersih. Pikeun salat. Sanggeus sagala beres, Narnia harita salat sorangan. Ardi anu encan kene datang. Kemana Kang Ardi teh niat can datang wae. Cek Narnia anu ngarep-ngarep ke Ardi. Keuheuh, tapi ari eueuh di arep-arep. Narnia anu diuk dari sisi ranjang. Lol, harita. Sirahna ngelol. Bari dongko lantaran kadenge anu ngageprak. Ardi gitu. Cek Narnia harita. Tapi eueuhna naon? Ningali jam anu geus jam 6:30. Ardi oge can ngelongel. Kemana? Bapak init ke pasar gitu ya kieu pirakunya. Oke sok ka aing terus init ke pasar berenang. Udah. Cek Narnia harita. Bari nyisiran bisa terusna ganti pakaian. Narnia make pakaian biasa we. Pakaian santai. Karena lepis anu geus jang neuk-neuk. Kaluhurna make kaos nu ketat tangan panjang. Barang keur kitu harita katingali rentang-rentang. Ardi anu asup lengkep make sajadah jeung sajaban. Nanti make baju koko jeung sarung. Narnia ngarenjang kaget sabab manehna keur hare-hare we. Keur diuk ningali salakina anu kakarek datang. Narnia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narnia harita tunggu. Narnia tujuh naon? Ketinggalina nuju naon? Ardi teu malan deui. Leos weh. Da percuma cek Ardi ge. Diajak ngobrol oge pasti jawabanna bakal kitu. Ngan tamat teuing we bau sungut manehna nanya ka Narnia. Narnia ningali Ardi ngaleos teu ngomong deui. Harita neuteub kana tongongna. Hah? Pahingan. Pindah ke masjid berang-berang teuing balikna. Ngobrol heula kitu jeung bapak-bapak sugan mah. Cek Narnia harita. Ardi anu asup ke kamar terus cucul-cucul make celana panjang. Lantaran dina poe eta manehna rek ka pagawean deui nya teu ka pasar. Geus kitu Ardi terus nyokot sapu bebersih, bereskeun ranjang segala rupa. Ngasup-ngasupkeun cucian anu pabalatak anu manehna oge nu Narnia harita kana mesin cuci. Geus beres Ardi nyuci harita di kamar.
Cucian hari tadi simpen dina ember. Encan wa buru wara di poe lantaran masih kadang lucu. Jeung rada isu keneh. Tangis kitu Ardi harita tangis beberes nyuci jeung sajabana di kamar bararesi. Ardi harita ngaleos. Narnia aku tiba neuteuf ningali Ardi teu nyaho naon anu dilakukeun ku salakina. Manehna diuk we anteng dina balkon bari ningalian keluar anu lelar liwat tukang dagang segala rupa geus rata. Ardi ngaleos ke dapur nyeun kopi. Pas kebenaran di dapur aya Butar sih. Ardi bade ke mana? Ke dapur mah. Ek naon? Jeung ngadamel kopi. Lain si Nantia atuh nyieun kopi teh ka aku sorangan. Bios we. Nantia ka mana? Oh, aya di kamar, Bu. Cek Ardi harita. Ka dia mesin Nantia nyieun kopi teh aku sorangan. Bios we, Bu. Nadia masih kene. Beberes heula panginten. Cek Ardi harita nyebutkeun Narnia beberes heula padahal mah Narnia keur nongkrong we bari nyekel HP di balkon. Ardi harita ninyuh kopi. 2 kopi susu teh hiji jeung kopi manehna hiji. Sangeus Ardi beres ninyuh susu jeung kopi. Ardi balik deui ka luhur. Mitohana nyetana Butar sih. Ningalikeun ka Ardi anu naik ka luhur mawa 2 gelas. Harita gogodeg dina hatena pok ngomong. Astagfirullahaladzim si Narnia na. Karunjak kang Ardi. Pasti si Narnia henteu beberes. Aing yakin si Narnia pasti henteu beberes. Ngan Ardi nutupan we meureunnan. Awas ya Narnia. Cek Butar sih harita anu ngarasa karunya ka Ardi. Anu isuk-isuk kena geus pak-pikpak itu jeung ieu. Narnia anu keur seserian we harita lantaran keur weaan jeung babaturanana. Oge jeung Indra sarua aya digabung di grup. Narnia ting naon anu diomongkeun, ting naon anu ditulis. Ngan anu jelas sigana teh bungahna kerat. Ardi anu asup ka kamar ningali Narnia anu seserian. Bari nyekel HP. Hatena hayar rasa agelisir panas. Tapi Ardi sadar yen Narnia teh masih kena budak. Ardi sadar pamajikanana lain anu dipikahayang ku manehanana. Jeung oge Narnia tangtuna bakal kieu. Nganggap ka manehanana teh lalaki lain anu dipikahayang. Ok Ardi harita ngomong lilih ka Narnia bari nangtung dina meja. Narnia. Red Narnia harita ngare. Naon sih Kang? Ieu teh susu. Cek Ardi harita bari keluar deui ti kamar. Ardi diuk harita dina kursi. Dina gigireun kaca bari melong keluar di kamar. Atarapi di ruang tengah di luhur. Narnia anu ningali Ardi geus pangienkeun susu. Kang Ardi. Berarti sepan poe teh Kang Ardi nyieun susu teh lensi mama. Aduh. Aing panyangka teh si mama nu pangienkeun susu. Beda teh lain Kang Ardi. Narnia hari tengah hul. Waktu anu terus nyerelek kebeurang. Kira-kira tabuh 8 Ardi harita pamitan pikeun ini ta tempat dagangna ka kios anu geus sabora poe memang teu dibuka. Sedengkeun Narnia anu masih keneh di iman can sakola lantaran kagok engke sakola poe Senen. Sedengkeun ayeuna kakara poe Sabtu. Anu hartina sapoe di isuk poe Minggu. Manehanana cicing di iman. Manehanana tangtu bakal bunga lantaran bakal papanggih jeung balad-baladna jeung kebogohna atawa jeung nu lain. Aing meni acak ngana kerahanan ka baturan. Oke Kang Indra. Tapi aing kudu ngomong naon nya. Berarti aing sakola teh
Tidak gong ke mamereuna. Narnia harita prigoloyo harita nyamperkeun kana meja. Got nginum susu bodas anu di make teh. Teraeun eta teh menang salakina. Kek Narnia harita diuk. Bari neuteub kana kaca. Lak pilih kana beungeut. Ningali kana beungeut manehanana. Palamitra kaum dangu sadayana. Waktu terus nyerelek. Cunuk waktu ningang mangsa Narnia jeung Ardi harita. Pindah ke daerah Dago. Sagala pakaian nanaon kabeh dibawaan. Sanajan Narnia anu mugen tapi antuk nadaek oge. Lentran Haji Komar anu jadi bapana tangtu moal cicing lamun dina Narnia teu daek. Kapaksa Narnia harita milu. Kudu ngahiji jeung nu jadi salakina nyatana Ardi di imah anu geus dicadiakeun di Dago. Nepi ka Dago kira-kira pasosore jam 4. Kaayaan di Dago katida bengrasna. Imah geus bararsih itu jeung ieuna. Sabab samemeh Ardi jeung Narnia kadinya imah teh geus diberesan, geus dicet ulang, geus diitu jeung diieu ku Pak Komar. Supaya anakna Narnia teu canggung, supaya anakna Narnia memang betaheun di daerah dinya. Betah sih memang. Pemandangan bruh brek ka batu ka dieu. Ningali lamun peuting ka kota Bandung, barak-bak lampu anu tingkalip. Ningali ka kota Bandung nu katingali tiasa Pasir Dago. Kocapkeun peutingna Narnia jeung Ardi. Anu hirup paduduaan di dinya. Kur dibanturan meureunan. Ku si bibi jeung salakina Mang Ujang. Si bibi anu dipernahkeun nyetana di dapur aya kamar anu gede. Genah we pokona mah. Jeung salakina si bibi anu setengah tubuh. Nu tang. Si bibi teh lain pegawai anyar, lain pembantu anyar, tapi puluhan tahun di Narnia keur leutik oge si bibi geus aya. Mang Ujang mah anger we tiba heula ge tukang kebon. Mang Ujang sok bolak-balik ka dinya, marsihan imah. Anu memang ieu mah teh lumayan geus rada lila aya kana satahunan diberesna. Cadangan eta imah teh maksudna jeung Neng Ise almarhum. Haji Komar geus nyadiakeun, tapi da kumaha deui. Umur mah eueuh nu nyaho, Neng Ise kecelakaan. Tur maot di rumah sakit. Kira-kira tabuh salapan Narnia harita nu diuk dina meja belajar. Lantaran poe Senin isukan manehna rek mimiti ka sakola. Sedangkan Ardi harita keur nyaho laptop nawe. Ardi anu memang ayeuna gaweana sok sering ke Jakarta. Pulang anting. Kadang di Bandung, kadang di Jakarta, tapi memang tara monok pulang pergi we. Ardi ngarasa genah tu manina. Geus disadiakeun imah anu kacida mewahna dia tapi tempatan. Ret Ardi harita ngareret ka Narnia. Anu teu jauh dina kursi manehna. Narnia. Ret Narnia ngareret. Enggak. Narnia anjingnya sekolah. Sekolah terus 5 dinten teh sekolah Narnia teh.
Anjing berarti ku akan dijajabkeun. Kedah Kang. Kedah. Kami teh kedah dijajabkeun ku akang ti dia Narnia nganggo naon. Narnia ngahulang memang ieu teh lain di kota. Sanajan memang dago tempat wisata, tapi teu mungkin aya kendaraan umum di daerah dinya. Narnia nu antuk teh ngahulang. Tapi naon? Narnia sieun katingali, sieun kepanak, sieun pada terangan, urang tos nikah. Kang. Ya Kang gedah ngartos we atuh. Urang teh aya rasa cinta, urang aya teh aya rasa boga kedah nikah. Terus kedah kumaha? Narnia di tengah ulang. Manehna ge bingung kudu mutuskeun kumaha. Ya urang ada mah kesepakatan we mah. Kesepakatan. Naon kesepakatanana? Narnia sareng Akang ayeuna teh geng sakamar. Kan kamar aya 2 aya 3. Pilih ku Akang eta nepi ku Narnia kamar nu mana kanggo Akang eta nepi ka Narnia. Yakin? Yakin kawan Tantia mah. Salami? Ya salami Narnia masih sekolah tuh Kang. Kedua? Narnia yang bebas sareng rencana-rencana Narnia Kang. Lobat sareng kabogoh Narnia. Nah dari Akang kabogoh naon? Narnia. Akang nggak bebaskeun ka Narnia. Bikin gaul. Bikin gaul sareng rencana Narnia. Tapi emut. Narnia ayeuna tos kedua suami. Memang naon kamu mitos kedua suami terus Narnia gaul? Narnia. Gaul kenging. Tapi tangtona. Narnia nuju nyalira sareng Narnia ayeuna. Tos benten. Aya nu leuwih wajib dihareupan ku Narnia. Nya salaki. Kapanan orang teh saling mika bogoh Kang? Memang Narnia. Pernikahan orang teh kasebatkeun kapaksa. Tapi sanes kapaksa. Akang sareng Narnia teh kaparantos nikah sah. Sah di mata hukum, sah di mata agama. Janten daya alasan bikin ngancurkeun ieu pernikahan. Kang. Narnia masih ngora Kang. Narnia masih sekolah. Kami akan yang kena sanes di banyak mangga weh. Makin nanti yang masih kena alit, masih kena panjang lengkah. Cek Ardi harita asa ngageduk dikitukeun ku Narnia. Cep Ardi harita jempe menang sejongjong. Keur Ardi sabeneran teu hese lamun hayang gonta-ganti awewe. Boga beungeut. Boga pagawean sanajan tukang dagang tapi Ardi teh disebut bos di pasar. Anak buahna Ardi aya 4. Jongko nage Ardi aya 2. Hiji jongko nu jadi bapana pakosasih anu dibikeun tangtunan ka manehna. Muka dua-duana nyatana jongko manehna. Anu tangtuna masalah ekonomi, masalah duit, Ardi memang teu hese teuing. Bisa disebutkeun moncer. Narnia. Ulah sok gagabah di nyarios Narnia. Memang gak nyatu Kang. Akang percuma ngadadeluk ngantos Narnia. Perjing tepuh karung kena. Narnia.
Paminto pamihok kahoyong Narnia seperti segitu. Kurang diemutan. Teu kena diemutan Kang. Terus katingali atuh. Akang geus dewasa. Nikah ka Narnia. Nyatang terusna pangitan malaras Kang. Eta apa niat Narnia anu teu laras pangitan. Margi niat akang mah sanajan urang kawin kapaksa ge tetep. Akang bakal nanjirkeun ieu pernikahan Narnia. Kahoyong Narnia memang kumaha? Ya, kahoyong Narnia mah dangtosna orang bebas Kang. Maksudna cerai gitu. Ya, bisa disebatkeun kitu. Narnia. Akang ngartos kana perasaan Narnia. Tapi langkung saya tak ucapan teh diemutan deui. Ceuk Ardi harita bari ngaleos. Narnia anu keur diuk harita neuteub seukeut kana tong Ardi anu ngaleos asup ka salah sahiji kamar. Kung silila Ardi harita balik deui. Narnia. Kawit bengi ayeuna. Akang bade bobo di kamar ieu. Ya, mohon saya oge atuh. Ceuk Narnia harita katinggal dina atuhna kerahanan. Ardi asup ke kamar Narnia rek nyokot pakaian. Itu jeung ieu. Narnia harita jongjon we teu ngareret ka Ardi kana pina. Bawaan angel itu jeung sagala rupana. Lah sabab di kamar Ardi memang anu kakurangan angel. Ardi meresan kamarna peuting-peuting harita lantaran ame genah we sarena sorangan manehanna. Sedengkeun di kamar Narnia mah acak-acakan we dan Narnia nu bogana harita anteng. Sajabana ngapalkeun teh maca buku sajabana bari WA-an tuka jeung saha ngan anu jelas katingali bungah nakaranan dina paromana. Ardi harita init ka dapur lantaran beuteungna anu karasa asa lapar. Ulut dahar tadi beurang ngariung muka beneran sangu aya keneh. Rak harita ku Ardi digoreng ani seungit nyamuang eta sangu teh. Narnia cingkleung harita ngamuni seungit lantaran di dinya mah nu dagang saurang-urang acan. Ardi anu dahar harita teu nawaran ka Narnia. Ngan pedah ngalaskeun we jang Narnia disimpen di dapur di meja makan. Si Bibi anu ngadenge aya nu masak harita keluar. Aduh, Aden. Masak naon atuh bias ku Bibi? Ya bias Bi, ieu mah mung kana masih bareng hungkul. Mah tadi tapi barang Bibi atuh. Bias Bi, sakedap ieu teu naon dah. Manghawe bode Bibi mah. Aduh, punten atunya. Bias Bi, bias. Ceuk Ardi harita bari imut ngagalenyu. Si Bibi nu kara asa kaeraan harita balik deui we asup ka kamar. Sedengkeun Ardi anu langsung ninyuh kopi. Narnia anu ngadadagoan we Ardi nawaran. Ret deui ka dapur. Masak encan cenah. Nah, pangadli teh dake nawaran. Membantu jeung aing. Itu aing lapar. Masak hidang. Cek Narnia harita kukulutu sorangan. Majarkeun da Ardi teh hidang cenah. Bari jeung teu cengkat-cengkat acan tina korsina. Ardi ketingali mau kopi harita ka imah. Kek Ardi diuk harita kopi disimpen. Lenyun Ardi harita udut. Narnia harita ngadalek ka Ardi. Ardi kaparengan anu nempo ka Narnia. Kunaon Narnia? Lapar. Itu tuh disadiakeun. Sadiakeun naon? Ya, nasi goreng atuh. Lumatak teh ulah. Balik wae geura. Cek Ardi harita bari nyongot pokona. Narnia cengkat, init ngingking ke dapur. Narnia harita lunga lengo di dapur anu gede. Anu geus rada pararoek lantaran Ardi biasa beulah lampu da di pareuman. Lebar kana listrik itu dipake. Narnia harita diuk dina
meja nina kursi meja tukangan meja makan. Sangu ditarik ku Narnia. Dicicipi. Ya aku bisa masak dengan anak kerahanan. Cek Narnia harita beri belawak kedar sangu. Kakarage menang 2 senok kedar sangu. Gejlig. Kadenge aya nu ngagejlig. Karasana meni asa euneur nakeranan ku Narnia.